Yang gantar para rotong boga awi ya usahanya iya lumayan ya iya ah ngalah ke tiang gantar ah saha bener mah gua masana kebon awi bunga nungala angka awi saha teh hei wes angel hei angel iya teh naon eta ngalah ke tiang gantar ulah di ala anak hawi di dia mah make ulah di ala dihaja itu kurang matak cina kieu ge urung dari plak maneh meureunna makanya plak maneh atuh di plak mah nya jadi menta urang keur gantar ulah dua kata mah bari ieu tah hieum kana tangka cau maneh hieum oge keun bae karunya we urang mah kitu arek hieum rek naon keun bae tong di alaan tangka awi mah tong di alaan geus we nah make tong di ala kalau mun arek beungeuli teh 100.000 satangka tah. Astagfirullahaladzim kakeci ka cuman kitu-kitu teh euy ka urang teh. Lain kitu-kitu teh. Teu pira nu sagede kieu keur tihang gantar. Arek pira, rek teu pira, pokona ieu tangka awi tong menang di alaan pokona mah. Aing ngawani we 500 perak mah hiji. Mana? Iya. 500 perak mah moal boga bana moal. Da maneh oge meureun da lain tinu maneh ber ngalawi teh. Makanya batur maneh pat itu pelak urang ka ditu teh ngajagaan gawir lamun di alaan. Nah jadi gawir make dijagaan da moal ayana naon. Urung ka ditu. Kembali oge da jauh kene kana imah atuh meureunna. Pokona ulah we mah tinu. Urang mah karunya ka maneh tangka cau ka ieu mah. Karunya urang mah tong di karunya. Pikiran di sorangan. Kembali lah lamun 500 perak mah urang meuli 2 tihang. Moal. Saribuan. Moal 100.000 satangka teh bae. Teu hayang lain kekek ngekrek bener. Ngaran si kakek itu pokoknya mah ulah di alaan di hinu rek kieu rek naon teh bae hitungan yakin kepira jeung babaturan ke euy maneh teh euy jeung babaturan rek teh maneh teh lain sa istilahna geus sakokop sainum lah sakokop sainum oke ge keukeuh aya barang-barang nu kieu mah we istilah babaturan da ieu teh menang melak berarti kurang teh kudu meuli pan urang mah hitung-hitung kanu boga istilahna ka maneh lah istilahna geus ngangap dulur berarti meureunnan barang maneh barang urang kitu jual beuli we istilah dulur lain deui carana kitu mah maneh mah geus papegatan lah jeung urang jadi babaturan maneh anu ngatur teh geus rudet lah urang mah rudet naon teh mah teh ngalaan lamun maneh eta teu beunang wae dibikeun ku aing tingalikeun diduruk ku aing mah kebon awi oge rasakeun ku aing mana ngadurik teh ka jeuleuh si anu dikarawat ku aing diduruk aing mah ting isukan ting pageto pon tingalikeun geus pamasukan pengancaman eta teh kitu teh pokona mesti diduruk batur ge ieu sana perang maneh nu bakal dikarawat ku aing geus dibeli geuning 500 satangka mending maneh mah ulah 500 ke mahikana naon kana pramen hiji enak kudu 100.000 mah atuh cik atuh mikir heula pokona wani we boga barang teu wani leus kalau bawakong di urang namun carana kitu mah maneh mah meureun pegat lah naon babaturan jeung urang lah hege ngan tingalikeun we kebon awi ku urang ting isukan teh pageto pokona tingalikeun we urang maneh dirikan jeuleuh mesin ku batur geus sia anu dikarawatna ku aing tah lamun ayeuna ngalangan tangka cau ku aing tangka cauna ditual rasakeun aing pengancaman kerja jelema teh bener maksa kitu pan itu meureun kurang dihemati urang ge aya perlu mereka karangala dasar boloho jelema teh kitu maksa we keukeuh melak car aing nanaon ge melak coba sia teh kabina-bina teuing paling pan itu rek dicaangan ek naon diurus da kurang oge eta harga awi ini dikenakeun 100.000 ka aing dasar aki-aki koret medit teu sapatur meningaran si kakek teh pedit dasar goblok eta mah kalakuan teh kulutus saya sia mah melak car aing atuh sia teh itu wani kana harga mah kita 100.000 boga awi mau daya sia mah tina kukulutus sahayo mun hayang awi melak hayang naonan ge melak jadi mah garabagan ting garu batur coba mikir sia teh atuh maneh oge baheula ka aing minta dianter ngala awi di teun batur ku aing teh dibejakeun kanu bogana ari ayeuna aing minta 2 tangkal ni ulah ni hargakeun 100.000 hiji tarek teh sing aing balik sia mah kakek